Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gegedebug kitu tah mun roti-roti bug ka handap emang pikiran urang kos kana itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah dimana encan wajar jadi wali aing kuari mah ulah wakazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai nyana guguru ka ditu kaki warupil kurhi barang datang wah cek Syekh Warupil kurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing naon encan ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Quran teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon 1 sakian eselon 2 kasia eselon 3 sakian eselon 7 sakian emang aya diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian guru golongan 1 sekian 2 sekian 3 sekian eta keputusan tah geus kuari diadukeun percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah geus besi teu digaji terus bae digawe pokona besi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan wah asana dipecat aing mah ke gaji eueuh aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf maksudna supaya keyakinan ka Allah teh mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah engkena boga pol ka Gusti di berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal geus deuk ka Allah bae ayat teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek pamajikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah
ngojek atuh Kak. Ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah. Pasrah we ka Allah. Sapoe dua poe. Kak, urang teu dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh Kak, ai geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bah. Manggodan atuh ai butuh pangkasia. Tuh, ai aing dibutuhkeun cek nyana. Ai di paraban teu. Eta ai paraban urusan Allah. Ai butuh urusan aing. Ai puyeng cek nyana ieu kakak. Eta kudu ngaji. Deuk nasawuf, deuk norekat kudu ngaji. Lamun teu ngaji cilaka. Kayak pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Nah, urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur. Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliya ngan memehna nyana zuhud. Geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum. Salam. Maneh datang ke mana kazuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi. Cek Abu Yazid kieu kulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia. Bagus. Aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kula mah sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing ge kos kitu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngelel eta anjing ge kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing. Ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cekeun ada kos ya berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sesana bikeun ulah datang ka diendekkeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep. Tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi mah misah. Junaidil Babaghi Sri Sikti ngahiji gitunya. Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad. Jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul auliya. Masyaallah. Aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah. Lepas tina segala dunia sapoe di gunung bae dua poe tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus kana geus kicep lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu teu geus hayang mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu ka engge dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk-makhluk enggak saya kadalapan teh can aya keneh kan telat amat cenah kaburu paeh hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek
rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasak berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak teu kuat ya saya kulantaran tulisan ada di kota ya oh nyana ngorandang ka kota ngorandang ka kota datang oge ka kota sejuk di kota kieu bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas digeurah di inum di dahar itu seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah aya langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti bug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah di mana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wakazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren teh ngan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kholwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah beureuh rezeki mah geus dibagi ke kilitrikan mah kilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing da kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulang motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal mereka jadi kumaha kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mun selain kuliah de kuliah lah pokona geus. Di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah. Jang praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok ya bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakit luhur abad sih mau parah urusan ada jeung Gusti Allah amoh murigak bulunya lagi murigak bulu tapi tetep can percaya cekna mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing dek mempercayakeun kos supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan eta kos gitu tah oh cek sama doger teh percaya ka aing murid berangkat ayo
Deka mana? Ngayakinkan, siap teh yakin ka aing kan? Pan kanyahoan. Wah, beuki sieun bae. Ayo. Deka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Oh, datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep dah. Wow, atuh. Kadatangan ku Ki Marupil Qurhi Poharjasa. Cari. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ke ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Uy. Daharlah tiluan. Nu boga imah sama Marupil Qurhi jeung murid anyar. Zuhud Bantat teh. Dah. Cek sama Marupil Qurhi dah ka muridna kan lamun can aya izin ti guru moal dah begitu sama Marupil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegeun kuduaan pan teu didaharnya ngan hiji doang dikuyah-kuyah ku sama Marupil Qurhi endah dikalo aku ke sekolah badek pamit baik sok dahar kalau pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana ai itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ye kajian kumaha ge sebab Syekh Marupil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate. Waalaikumsalam. Ieu sate kan geus dibayar. Oh masalah sakieu teh. Mbena nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener dang meuli. Nu bener ya. Urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek. Ieu embe naon nu sabenerna? Pan bisa marah gitu. Kula. Kadatangan guru kula Syekh Marupil Qurhi kemudian dahar. Adu eta satena kunyana diicip-icipna ngajeng balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masyaallah. Hampura cenah kula can tukang sate. Emang kurang itu? Embe paeh ku kula di sate. Cak anu Bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh urang kadahar bangke kan. Tuh. Atuh pati ya bangsa beungeut-beungeut ku sadaya teh jarang apa. Atuh teh jarang urang biasa bae. Deuk bangket da deuk naon pokona mah 15 tusuk. Aduh, atuh Bambang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung, aya embe paeh anyar kanyahoan lah geus bisa teh bae. Guguran datang ka Syekh Marupil. Waalaikumsalam. Deuk nyaritakeun embe paehnya. Pan geus cakudi bae. Tah cak muridna teh cak muridna. Mama, geus kula yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae. Eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Aya atuh aing mah ngobrol terus jeung Allah. Wayang cenah aing. Kos gitulah kutubul aulia. Lumantan geus hese jaritakeun ada. Nyana komunikasi terus bae jeung Allah. Mun nginum sangat dibejaan ku Allah dahar, dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya. Mentak sok aya ngahuleng bae deuk dahar ge kieu bae. Engke beusi di lembur urang aya ngahuleng kieu tah. Bawa ka grogol eta. Edan anyar eta. Ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah Poharajasa. Nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh. Mantak mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren. Teu bisa tuh basantren. Cenah basantren modern, teu bisa. Basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah, jangan ramekeun negara, urusan politik, da jurusan-jurusanana urusan agama. Ngan endeup ngajurus ka darajatna salafi, teu bisa di modern. Lain ulah modern teh ngan sebatas beung. Naon bedana jeung asam-up? Jeung asam-a jeung asad da bedana. Taruah tah mah. Ngan beda ngaran sanawiyah.
eta doang beda da sakit sarua jang derajat lah tetep ngantren ieu besi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum apa wala taqrabul fawahisha ulah sok deketan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak deket ulah tu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian ma zuhara minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sieun pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teh lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mambu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkan diri ka neraka tah jelas ieu mah di deuleuh lah nya kae anu wau teh nya anu wau teh oh aya moal emang bener loba nu wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang nu wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun aing dikiki di ustad-ustad ku batu deh ieu ustad aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah tak eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung ngus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang what tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol jadi ayo madzoharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu gitu adi dun loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah heula ieu mah kiai aya di loba jelema yang murid embung tapi sorangan boh tak eta henteu wa mabaton madzohar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti kerlobaan kersorangan akur baik nu dipake kasihna Allah sedangkan Allah mah nuleukeun nuleukeun godim Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa nah bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur nuleukeun nya aya ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuh cek kana teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos eta mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya na bae ngaganggu ka nyana bohong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali mangga model kumaha ngabunuh deui qawad diarana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bodoh mun di negara Islam ku ari nu murtad bodoh mana deui rajmil muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah
nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmah ndak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal waris zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah menukos kitu ya na'inu limadzalikum wassaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nu geus dicaritakeun wassaqum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil legana dieusian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorga nya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe lalaki awewe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima tah si Iklimana kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijatah lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak
ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka papan ayeuna si bayi kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis makanan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin ka nu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu ka nu geulis bae mun kawin ka nu jore mana teuing engke jelema jungke ka dituna anak incu oh Qabil mah kawinna ka nu jore tah eta kan isin tah bil cak jurid ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa kan itu kamari kan demo ke Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajian ku kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu ari kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun ku kumaha ge kadengeun ku Habil cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen ku kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah emang abah bangka warah ya mulai tah eta lamun sok nyarekan abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah sok nyarekan abah teh ieu Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayu zawija Qabila labuda ukhtabil wa zawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian ku kumaha kula mah embung kajian ku kumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka dituna ieu isin urang ieu banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tah eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil
mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangi wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kanjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kebenaran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang nanti dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyeun korban kuari mah nyeun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak bosan kitu bae oke cek nyana jadi geus iya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ka Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa ta eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas ulah loba omong cak Qabil teh abah kuari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah tah
sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya. Ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apaan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng. Nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeus nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae didinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu naon cak Qabil la aqqa tulanna aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima ieu teu ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh ulah ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basata iadaka ma
lain basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik liaqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kaburuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh bae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males ka eta dumadak alqatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jak kula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ke situ balangan nasehatan sakadarna wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos beusi teu bae digebug beusi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseueun amat cak iblis ya aduh itu kumaha aja can orang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong aja di jero hate jeung iblis
ya kadang-kadang ya iblis dia keluar nu hiji harap rupanya jeung iblis itu saja gelut dia bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna oh tak itu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jahe babarinya eta iblis nu hiji pae kakana pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gua jret gitu syariat Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus paeh ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana Masya Allah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluar mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul baik dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah Masya Allah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam